Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi habana bil iman wal islam was sunnah wal qur'an. Wa wa'adana bil jannah wa ru'yatil malikil mannan wa murafaqati Sayyidil insi wal jan Sayyidina Muhammad Sayyidi waladi Adnan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa tabibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mufaddalin al-mukramin. Wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin
wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana wa li ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jiratina wa jiratina wa man daja'ana wa qarabana wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan alladhina kanu fi zamanina hadha ila yaumil qiyamah bifutuhil arifin waftah lana wa lahum bifutuhil awliya wasyuhada wassalihin waftah lana wa lahum bifutuhil anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil, sahil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir, sahil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir, sahil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina wa qulubihim ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syauqal muhibbin ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilin alaik wa khawfal arifin wa raja'ahum bik birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amma ba'du, sabada manjatkeun puji kalih syukur ka hadrat Allah azza wa jalla, zat anu maha suci tina sagala sifat kakurangan, tegesna anu maha sampurna kalayan sadaya sifat kasampurnaanana, sehingga urang sadayana sebagai hambana makhlukna teu kudu ringrang, teu kudu keung, sing regreg, sing atoh. Pargi urang sadayana gaduh pamuntangan anu moal aya runtuhna, anu moal goyang, anu moal apel salalawasna, anu moal aya seepna. Pamuntangan urang la ilaha illallah, hayang naon atuh urang, tinggal caket kamantenanana, tinggal rajin ngadua nyuhunkeun kamantenanana. Boga kasedih, boga kanyeri, tinggal unyukan kamantenanana. Boga kabunga kebahagiaan, lapor kamantenanana, syukuran nganuhunkeun, muji kamantenanana setinggi-tinggina. Nyembah siang sinarang wengi minimal 5 kali urang sujud kamantenanana, tegesna 5 waktu
dianggo ruku sareng sujud ku urang sadayana sebagai bukti sareng nyata syukuran urang oge sekaligus lapor urang di samping teh eta permohonan urang jalaran kahayang teu aya tungtungna seperti kariweuh kasedih kanyeri oge eueuh tungtungna kumargi kitu ji tong liren urang lapor tong liren urang ngadua tong liren urang syukur tong liren urang nyembah kamantenanana hari-hari urang 1 kali 24 jam diharuskan seyogyana aya waktu kanggo nyembah ka Allah Ta'ala pangeran urang sadayana oge nu mangeranan sadaya makhlukna margi segala sesuatu urang di samping ti diciptakeun kumantenana teh diatur kumantenanana jadi nu katingali ku urang nu kakuping ku urang anu kasaksi ku urang karasa ku urang ayeuna mah sadayana oge hanyalah pertalian sabab musabab sakumaha anu parantos dijelaskeun di warung situ oge di sababaraha majelis jadi nu katinggal ku urang nu karanapan ku urang hanyalah pertalian sabab musabab urang hayang jag-jag tuang da ukur sabab nu ngajag-jagkeun ma Allah urang hoyong damang lalanong nya ukur sabab dan nu ngadamangkeun mah Allah urang hayang artos atanapi naon bae kebutuhan duniawiyah angkat damel segala bentuk cara milari artos aya nu ngantorna di pemerintahan aya anu ngantor di swasta aya nu ngantor di Serang nyanak koret nyanak pacul yang ngantor keneh sih kan aja aya nu di pasar rupi-rupi cara usaha nya da eta mah ukur usaha wungkul ukur sabab adapun nu mapadinan rezeki mah Allah urang palai kengeng ilmu dunia ilmu akhirat lajeng urang guguru sakola urang teh sapertos ayeuna keur sakola ngan meureun beda istilah ari salarasna mah kitu-kitu keneh sangu kejo nasi kitu eta keneh sekolah ta'allum eta keneh
pesantren ngaos gitu urang teh ieu teh nuju aya dina majelis pangaosan nuju ngaos. Ayeuna siswa-siswa unggal enjing arangkat ka mana? Sakola nuju naon? Nuju belajar. Eta keneh ngaos keneh ngan meureun diaosna ieu mah ilmu ieu tuh itu mah ilmu itu gitu beda pengistilahan. Itu mah disebut buku pelajaran ieu mah kitab eta keneh kitab jeung buku teh eta keneh hanya beda pengistilahan. Naon margina pangna dibentenkeun supaya beda, supaya naon da eta keneh saudara-saudara mah antara sekolah sareng antara ngaos teh kitu keneh. Urang teh ayeuna teh keur sakola mun itu disebut mahasiswa mahasiswi sami we di dieu ge mahasiswa mahasiswi. Lamun itu pengajarna teh upamana dosen ieu ge sarua ajengan teh kabehna ge dosen. Para ustad para mubalikin teh dosen sadayana oge. Kahartos henteu ngan beda pengistilahan ameh naon kitu meh beda dah kudu beda gitu. Jadi rasa urangna oge jol papisah we dina ati teh antara gitu rasa kana ilmu umum jeung rasa kana ilmu agama. Rasana teh jol misah antara maca buku jeung maca Quran. Quran teh buku anger ngan dibedakeun istilahna sangkan beda itu. Mata ku jalma-jalma nu teu ngarti kana agungna Quran pantes lamun ceuk kaum kafir ya sama saja. Quran itu adalah buku. Kami pun juga punya buku pedoman. Islam punya buku pedoman, buku itu. Iya, buku. Ngan dibedakeun pengistilahanana sangkan beda. Engke di mana beda pengistilahan kabawa tuluy ka rasa-rasana oge jadi beda mun menghadapi eta. Urang we lamun menghadapi dosen sareng menghadapi ulama mah sarua rasa urang. Urang we calik di sekolah sareng calik di majelis ilmu mah sarua di rasana oge da geus dibedakeun ti mimitina oge. Mata kana kitab-kitab agama ulah nyebat buku eta mah kitab begitu. Ari ka ditu mah ilmu umum eta mah buku gitu. Supaya naon dibedakeun sakali deui? Supaya beda. Nah make supaya beda segala rupa dah beda antara ilmu Allah sareng ilmu umum, ilmu agama jeung ilmu umum tentu jauh berbeda. Ilmu agama mah punya nilai yang sangat tinggi sekali, berharga sekali, sehingga jelema niat wae rek neangan ilmu agama, ilmu Allah kakarak niat geus diganyar encan ini geus dihampura dosa ini salengkah-lengkah jadi kok kotak di surga tuh rek neangan ilmu Allah mah bedana teh kitu
padahal jeung sakola heuh itu ilmu ya ilmu tapi udah dibedakeun ku Allah. Linggih di majelis ilmu sajam weh didinya geus lain tuh ganjaranna teh leuwih gede tibatan ganjaran ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya teh ti golongan Kangjeng Nabi, turunan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Linggih didinya diriung ku para malaikat. Sayap para malaikat sebagian aya nu diamparkeun dianggo linggih urang, sebagian aya nu dianggo mayungan urang. Urang teu ningali ka luhur ngareret, teu ningali jangjang malaikat ka handap, teu katingali jangjang malaikat. Tapi itu di alam gaib mah bilih balai uninga Nabi tos ngadawuhkeun bahwa para malaikat meberkeun jangjangna supados kalinggihan ku jalmi-jalmi hamba-hamba Allah anu sejak milari ilmu Allah, ilmu agama saking dihargaina gitu. Jadi urang teh linggih dina majelis ilmu teh sasarengan sareng malaikat rahmat. Mawi lamun ku urang diyakini diresapi bakal karaos nikmatna beki dieu teh mata kajenting butrak batrek bara recek dina gawir mun urang ningali ti beurang ngabiri gidig lain dina waktu ngaji kumargi dina waktos ngaos mah dihadiran ku malaikat anu duka sabaraha etanganana beberkeun jangjangna mun urang bari pinuh ku kayakinan jeung perasaan bakal jadi nikmat lain gerapek yang saya dina deket susukan teh lain gerama ngaraoskeun duh eta kulemna ge mini nikmat padahal di mana eta teh sarete di mana sarete di mana dina kolomeran nu dina gawir bari becek ngaliwah teh ti beurang ih eta nu penting urang teh di dinya lainnya nah aya penting mini genah-genah teuing mini nikmat karasana teh tung cekcok. Nah ini suatu keajaiban akan timbul lamun diyakini sabda Nabi dilenyepan dirarasakeun ku urang dinikmati gerapek raoskeun ku urang jeung di imah urang dina karpet dina kasur teh ari jalma anu geus ngayakini mah masih nikmat keneh dina deket kolomeran ngan ya, kudu dina suasana pinuh ku rahmat hadir para malaikat rahmat meberkeun jangjangna meureun we kulem dina jangjang malaikat ente mah pangna tibra teh tiris keibunan tapi nah eta minika geleger bulae naon nu jadi sababiah mini nikmat-nikmat teuing meureun we disimutan di payungan ku jangjang malaikat paingan atunya karaos ku urang sadayana nah nikmat-nikmat teuing dina pengajian jadi ongko ke pengajian teh sok hees wae urang teh tapi da teu kapok sugan kieu moal milu ngaji da kamari ge sare da kamari ge tuduh henteu teu kitu dek ngaji deui we ge teh ngaji hees deui nya kitu nya sok urang raraoskeun leres kitu nah naon cik
dibalik eta pangna nikmat teh apaan terus didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ibnu Abdul Bar mantena parantos ngajelaskeun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat hadir dina riungan ilmu di mana dirinya dibahas ilmu Allah. Yakini sabab segala sesuatu moal bukti keajaibanana namun teu diyakini kudu make yakin. Yakini tah dawuh Nabi teh ku urang teh linggih dina jangjang para malaikat, urang teh disimutan di payungan ku jangjang para malaikat, diriung ku para malaikat, didoakeun ku para malaikat. Di samping teta ilmu Allah mah jadi lanong atuh dah, lanong segala panyawat lahir aya di dinya landongna, panyawat batin aya di dinya landongna. Tak urang kudu regreg teh kitu eukeur mah eukeur urang teh boga pangeran Rabbul Alamin anu maha sampurna. Hayang naon da Allah mah kawasa bae, hayang dunya Allah mah da maha beunghar. Mun sakabeh makhluk menta ka Allah sagala kahayangna ditedunan ku Allah. Kabeh makhluk ieu mah lain ukur jelema, kabeh malaikat, setan, jalma, jin, sato hewan kabeh nyuhunkeun ka Allah Ta'ala heug sagala kahayangna ditedunan. Hayang naon? Abdi mah hayang salam dunya nu abdi umpamana soranganna teh tong boro hayang salam dunya, hayang 100 dunya deui. Nah dunya teh meunang ngadamel saha? Da Allah teh sesaheun ngadamel alam dunya, sesaheun teu? Lamun teu sasaheun, lamun urang rek nyuhunkeun 100 dunya teu tinggal nyieun deui we. Beda jeung urang, ai urang mah ngalamun mun boga duit 100 miliar rek dibagikeun ka urang angkrek kabeh. Da ai keur maneh mana ngalamun deui. Ai urang mah ngalamun. Ari kanggo Allah Ta'ala Allah parantos ngadawuh iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Lamun Allah ngeresakeun ngalenyapkeun aranjeun pasti gampileun ngalenyapkeun aranjeun. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah ngadatangkeun deui ku ciptaan nu baru kawasaeun. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Moal hese ka Allah mah moal hese idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan Allah ngeresakeun anak kitu we, Allah ngadamel alam dunya teh hiji kitu. Di mana Allah ngeresakeun hayang sabaraha juta alam dunya kawasaeun. Numawi dina hadis parantos dijelaskeun dina hadis sahih, malah ia hadis disusun ku al-Imam An-Nawawi dina al-Adhkar, oge disusun ku Imam Al-Nawawi dina hadis arba'ina bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh lamun sakabeh makhluk menta ka Allah sagala kahayangna ditedunan maka moal kurang tina kabeungharan Allah. Angin seperti tungtung jarum diteteskeun kana lautan anu teu katingali tungtungna, eueuh basisirna jeung teu katuluman jerona, eueuh dasarna kitu tah. Tah seperti baseuh nu aya dina tungtung jarum eta. Mun sakahayang abdi hayang 100 dunya, abdi hayang 1 juta, abdi hayang sakumaha heug ku Allah ditedunan kabehanana. Hampir koe nya da Allah mah kakawasaanana teu aya tungtungna.
kabeungharan teu aya seepna atuh. Dan urang sok kasusahan, urang boga anak hiji ge anak dua geus susah. Sebenarnya manu jadi susah teh aya faktor penyebab dina keyakinan, lemahna keyakinan, lemahna keimanan urang ka pangeran. Urang teh ongkosok nyebut-nyebut pangeran tapi perasaan ati ke Allah, madepna ati ke Allah kurang, sehingga tina faktor ieu akhirna biji leh kabingung, biji leh kasusah. Lain teu nyaho ka pangeran nyaho urang teh dina Quran disebutkeun Allah nyiptakeun hamba-hambana eta mah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kumaha hartosna? Eueuh karingrang, eueuh kasedih, eueuh kasusah nu kitu. Nah make eueuh karingrang, eueuh kasedih, eueuh kasusah segala rupa, dek kumaha susah da boga pangeran. Nyaritakeun kagagahan apan Allah nu maha gagah teh atuh tinggal nyuhunkeun we ka Allah. Nyarioskeun kabeungharan apan Allah anu maha beunghar teh atuh nyuhunkeun we ka Allah. Naon atuh, naon atuh, naon atuh, cing sok naon keung hayang diaping dijaring ku Allah Ta'ala harapan Allah maha ninggal. Urang cicing di mana baik apan Allah maha nguping. Sanes gitu? Sanes gitu? Dan dengan catatan rasa urang kudu aya heula tah. Urang dihadiri ku Allah teh kudu aya heula rasa urangna. Urang ditinggal ku Allah, urang dikuping ku Allah, urang diaping ku Allah. Allah maha kawasa, Allah maha beunghar, rasa dina ati kudu aya. Dimana can aya rasa moal cager anger, mesing hantem maca la haula oge, mesing hantem maca la ilaha illallah dikir sapeting 10.000 mah cager. Da eta mah ukur bacaan wungkul, budaknya bisaeun, malah kafir ge ari ukur ngucapkeun mah bisaeun, teu bisa sote nekadkeun. Ukur ngucapkeun la ilaha illallah naon sih hesena maca la ilaha illallah? Tiada Tuhan kecuali Allah kan bisa wae orang kafir ge. Tapi numbuhkeun keyakinan perasaan anu mendalam bahwa teu aya deui pangeran angin Allah, Allah anu aya, Allah anu sagala maha tuh, maha ninggal, maha nguping, maha kawasa, maha sugih, maha beunghar teh, maha welas, maha asih, anu selalu hadir Allah azza wa jalla. Da moal keung dek init ka mana, cicing di mana, dina sagala situasi, dina sagala kondisi. Emut dongeng kapungkur teh aya sahabat anu bade dibunuh ke orang kafir. Emut anu lajeng anjeunana ngadua ka Allah ukur ngaoskeun ya arhamar rahimin sakitu nun Gusti nu maha welas asih. Emut henteu nu baheula teh nu poho deui malah seueur anu teu acan nguping jalaran kulem sanes manusia abdi mah da engal keneh ngiring ngaosna oge.
Aya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mantanana ditipu ku kaum munafik, dibunuh dicana kabana ka kebon korma anu jauh ka ditu ka dieu aya pek di dinya rorongkong jelema pabalatak mayit anu saleger keneh pabalatak si horeng sahabat jungjunan tuh dibarunuh hiji kelompok pembunuh gawena teh ngabunuhan gitu, termasuk sahabat eta anu ditipu. Begitu dicanak ke tempat eta lajeng ditangkap anjeunana bade dibunuh. Mansur anjeunana menta waktu heulaanan dek salat 2 rakaat. Kop maneh rek salat 2 rakaat mal mata nyalametkeun maneh. Lajeng eta sahabat netepan 2 rakaat beres netepan anjeunana pek kaula bunuh. Begitu serepet nyabut pedang lajeng anjeunana ngajerit ka Allah taala, ya arhamar rahimin, ngana sakitu Gusti nu maha ulas asih. Aya sora eta matak ngadeg-deg nu ngadengi ceuk eta sora la taqtulu mantong ngabunuh maneh itu ngageter eta jelema nu rek ngabunuh teh pluk eta pedang murag aya rurat tereret di ditu di dieu teh eueuh jelema. Nah ieu saha jelema tapi mata kadeg-deg reret boha dedengean ieu mah cokot deui pedang tuh. Begitu rek diheumatkeun deui eta sahabat lajeng ngadua deui, ya arhamar rahimin Gusti nu maha welas asih. Begitu dek diheumatkeun la taqtul mantong wani ngabunuh sia itu pluk deui eta pedang murag deui ngaleketeh deui reretan deui diaprak eta sakuling kebon korma eueuh jelema. Malang siang ieu mah dedengean we cokot deui pedang paksakeun ayeuna mah rek bunuh ku aing tebaskeun gitu. Begitu dek diheumatkeun deui kakarak diheumatkeun cep dina tonggongna tumak nembus kana dadana lepak paeh tah si pembunuh teh. Ieu sahabat teh nuju peureum ngaoskeun ya arhamar rahimin. Nah itu nu ngabunuh teh aya wae aya direret teh geus ngagolepak tumak we nancep isahan nu ngabunuh rurat reret aya pek teh aya jalmi tunggang kuda gagahna luar biasa matak serap meninggal nyanak tumak aya seuneuan dina tungtungna teh tuh ngagugudag we seuneu dicepeng ku anjeunana. Lajeng anjeunna munjung nepi salira saha salira teh bangsa jalmi bangsa jin atanapi bangsa naon. Yeuh kami teh diutus ku Allah taala keur nyalametkeun anjeun. Kami teh ya arhamar rahimin. Begitu anjeun ngagoa ka Allah taala nyuhunkeun pertulungan Allah ku asma'na Allah ya arhamar rahimin. Kuring dah harita teh kur di langit kuring teh harita teh di langit ke-7. Begitu anjeun ngagoak ya arhamar rahimin kedua kuring keur di langit dunya. Begitu anjeun ngagoak ka Allah ya arhamar rahimin katilu kuring di hareupeun anjeun itu maku kuring kakara kecacarios les teu aya jeung kuda-kuda teu aya tah dugi kabungkeuleuh kitu batur dugi kabungkeuleuh kitu aya deui hiji ulama
anjeunana kacatur nuju mapah. Begitu nuju mapah di perjalanan torojol orai. Ari pek teh orai teh ngomong, si horeng eta orai teh bangsa setan. Tong hees araya tuluikeun atau atas wae kakarak nepi kana naon beta cenah torojol orai. Teu hees meureun eta orai ngomong si horeng orai teh bangsa setan. Cek eta orai, mama tulungan abdi, mama tulungan abdi. Nah kunaon maneh make minta tulung ka kami? Abdi teh diudak-udak ku jalmi rek dipaeha. Tuh ditukangkeun abdi. Oh, kadi atuh. Nyumput teh dina baju kami. Tuh. Ayo geus nyumput teh. Alah mama abdi teh nyumput dina baju masieun katinggal. Abdi kumaha atuh kumaha deui dawuh deui jalan. Abdi mah nyuhunkeun we rek lebet heula kana patuangan mama. Kumaha engke maneh? Aya asup kana beuteung kuring. Maneh sia nyelakakeun ka kuring moal janji abdi teh mama moal ke di mana itu jalmina parantos teu aya abdi ngaraos aman, abdi janji bade kaluar deui moal nanaon ka mama moal. Tok atuh aya kitu mah. Saking gitu aya rasanya dek nulungan eta teh badaha setan. Lah lajeng mukakeun tuh cangkemna eta ulama teh lus kana itu cangkem anjeunana lus kana patuanganana. Torojol teh nyaane nu nyanak pedang. Mama ninggal orai ka dieu. Disumputkeun ku anjeunana. Ya. Nah teu aya dan memang teu katingali. Ya. Akhirna leos eta jelema ngaleos, barang geus ngaleos, ulah elol eta orai keluar gitu. Mama tos teu aya. Geus eueuh buru keluar. Blus deui ka jero. Ceuk saha? Ceuk orai. Nah, make apa? Da can diomongkeun ku bapana oge. Oh, pantesna kitu cenah eta. Walakadala modar si ayeuna mah. Nah sia make nyebut modar segala rupa, buru keluar. Wa ma hamalak ala istina'il ma'ruf ila ghairi ahlih. Ajengan beleguk, ajengan beleguk, ajengan beleguk, ajengan beleguk. Ceksa ajengan beleguk, engkau geus nyaho setan teh musuh, setan teh tukang tipu, katipeng kasihan danu. Cek saha? Awas ya. Ima kajantenan nyata diriwayatkeun ku Imam Qalyubi kajantenanana baheula. Atuh da setan lain saorai-oraina eta mah. Lain ngaranna ge setan ku Allah tos didawuhkeun innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, saestuna setan teh musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka kudu dijadikan musuh. Ieu mah setan dianggap temen atuh. Pedah setan bager, setan mah mun bager nipu ya.
Setan mah lamun bager nipu kitu mah kieu mah ditipu memawi urang sadayana kedah taki-taki caring-cing pageuh kancing caring cat pageuh iket teh kitu lantaran salalawasna urang diawasi ku setan, salalawasna urang diintai ku setan, salalawasna diarah-arah ku setan, dendamna setan tiba heula ka eyang urang Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dugi ka Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ka dunya teh apan sababiah saha? Sababiah si iblis, sababiah setan. Sababiah saha? Sababiah setan. Jadi setan mah salilana pasti nyilakakeun urang. Nemawi urang kudu nyekel kana agama sing pageuh, sing yakin ka Allah, muntang ka Allah dina sagala urusan, sok ku Allah dipaparina nemang pirang-pirang jimat keur ngajaga diri tina setan. Ulah poho maca taud sisinglar tina setan, baca ayat kursi keur ngusir setan, baca bismillah dina sagala tingkah urang keur ngajaga tina serangan setan, tina tipu daya setan. Tadi di majelis urang di pangaduan heubeul diuningakeun bahwa dina bismillahirrahmanirrahim dawuhan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu aya 4 kalimat anu ngajaga 4 jihad. Sabab iblis baheula ka Allah janjina teh ngagodana teh tina 4 jihad ku Allah diwidian kitu, tihareup ti tukang ti katuti kenca untung teu ti luhur jeung ti handap. Maka Allah masihan bismillahirrahmanirrahim. Begitu bismillahirrahmanirrahim dipaparinkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka iblis serempak ngumpulkeun sakabeh bangsa setan. Para prajurit cilaka urang ayeuna. Waduh, cilaka urang beak tenaga urang ayeuna. Nah naon tuan nganggo cilaka segala rupa. Ayeuna Muhammad geus diturunan hiji jimat kalimat anu bisa ngajaga urang, bisa ngelehkeun urang. Urang mal mampu ngagoda di mana Bani Adam geus macakeun eta kalimat, yakni bismillahirrahmanirrahim. Sabab eta kalimat anu opat teh ba ismillah ar-rahman jeung ar-rahim ieu ngajaga tina 4 jihad, sementara urang diizinan ku Allah ngajaga teh ngagoda teh tina 4 jihad, dijaga ku 4 kalimat eta. Taina mah carana jadi ulah waka ujug-ujug ngagoda bikin tim khusus keur mohokeun Bani Adam tina bismillah gitu. Eta carana teh kumaha lah carana ulah sina maca bismillah we lah ti bubudak carana kumaha. Akhirna aya nu digoda ku itu, digoda ku ieu anu ngahuapan budak teh nang ningna belum kitu. Aya pangting pangse adeulung deungse belum. Yo curulung gitu budak teh ngan sakitu kadia neng kadia gitu kadia ujang ucu bager sok bismillahirrahmanirrahim. Naon ai bapak da indung bapak nage tara sok poho wae da indung bapak nage poho wae ai da bejaan teh da atos dina hate cenah. Nah hate
dina hate dina hate atau daharna dina hate sekalian. Ih licik aya dahar teh dina hate ari bismillah cukup dina hate. Beda ieu aya anu dina hate aya nu diucapkeun. beda ya, di mana doanya dina hate nya diucapkeun eta tangtu leuwih kuat tanagana, magnetna leuwih keras, wattna teganganna leuwih tinggi sehingga kamatihanana leuwih cepet di mana diucapkeun. Lamun cukup dina hate naon sababna dina salat make jeung kudu aya nu diucapkeun. Jawab geuning kudu baca Fatihah, geuning kudu maca Allahu Akbar. Lamun teu diucapkeun geuning teu jadi. Coba lamun urang salat kieu nepi ka beres jadi salat dek jadi kumaha ari maneh salat lain eta teh salat ning teu kadenge maca Fatihah maca dina hate teu kadenge maca Allahu Akbar maca dina hate teu kadenge maca salam maca dina hate kabeh dina geus kitu teh salam assalam teh tuluy ngadoa dina naon deui geus kitu tuluy ka dapur calebek dahar teu maca bismillah maca dina hate ari maneh ari ngelebok teh dina hate kumaha ya dina agama teh dididik ku Allah aya anu cukup ku hate wungkul aya anu teu cukup jeung hatena. Rupa-rupa pemahaman urang tuh kupedah ayeuna penting mah dzikir mah dina ati, aya nu cukup dina ati, aya anu teu cukup ku ati. Aya anu cukup dina ati ge nu leuwih utama mah diucapkeun rupa-rupa. Mana aya nu cukup dina ati seperti urang di WC. Urang di WC anger ati mah kudu zikir ka Allah, cukupkeun we ku ati ulah diucapkeun ku letah. Sabab eta teh tempat najis. Urang teu sopan, teu adab, teu hormat karena kalimat-kalimat Allah di mana diucapkeun dina tempat anu najis. Dina naon atuh dina hate. Naon sabab da hate mah eueuh nu najis. Kartos henteu. Hate mah teu najis kitu, mata cukup dina naon? Dina hate. Contoh seperti naon deui? Seperti ayat-ayat Quran keur istri anu haid entong diucapkeun ku letah. Sok weh dina ati. Cukup dina ati. Tong lo baru reret. Kan bieu teh keur nyaritakeun bab setan. Cukup dina naon? Dina hate. Tek dina hate baca Quran kayaknya. Kartos henteu? Kartos henteu? Kartos henteu? Da hate mah henteu teu najis. Lamun diucapkeun ku letah apan urang istri keur haid mah kaluar darah tuluy. Ari kaluar darah tuluy teh ai darah teh panajis. Kartos henteu? Kartos henteu? Cok naon bedana ayeuna kaluar darah jeung urang kabeuratan? Kabeuratan kahampangan keluar naon najis. Menang maca Quran DWC menang naon nu jadi sabab cik? Sabab tempatna, sabab didinya urangna keur miceuna
najis. Kartos henteu? Kartos henteu? Oh kitu sababna. Di mana kitu sababna? Manya ku urang teu kafaham di mana urang keur head teu pan eta teh keur ngaluarkeun najis tuluy ibarat urang keur kahampangan jeung kabeuratan ngan pedah teu cicing di WC ngan sing emut lain ukur haramna pedah dina tempat najis nu jadi sabab karana harita urang keur ngaluarkeun najis terus. Jadi teu kaharti ayeuna mah ku urang bahwa istri anu nuju head haram maca Quran teh, haram nyabak Quran teh. Naon nu jadi sababiah? Anu jadi sababiah tah eta urang keur ngaluarkeun najis tuluy. Kartos henteu? Ibarat urang keur kabeuratan tuluy maca Quran kitu keur eta. Ibarat orang keur kahampangan gitu matak haram ku orang diucapkan. Beda deui jeung dina hate mah dan teu najis cukupkeun dina hate. Aya nu tumaros ka pribados bapanahan teu image-na kieu ye upamana Islam teh anak kitu mah atuh jadi mempersempit ruang lingkup pendidikan di mana perempuan anu head teu meunang maca Quran pan seueur nu diajar maca Quran jeung sabangsana atuh meureun jadi mempersempit ruang lingkup pendidikan atuh kitu mah nu head oge kudu salat meureun deui jadi mempersempit ruang lingkup ibadah deui kitu lain hah nah atuh ai salat teu meunang jawab apa dikira maca Quran jeung salat alus mana? Alus salat mah tihangna agama, maca Quran mah lain tihangna agama. Lamun pemahaman urang bahwa nu head aya image di mana teu meunang maca Quran karena mempersempit pendidikan akan lebih jelek anu head mempersempit ibadah, menghilangkan tiang agama sama sekali. Tapi geuningan diwagel ku agama. Nah, sesungguhnya solusi masih banyak untuk ibu-ibu nu head hayang maca Quran. Kumaha solusina? Ganti saja dengan kalimat-kalimat Arabiyah yang bukan Quran. Kan intinya belajar baca kalimat-kalimat Arabiyah, tapi jangan Quran. Maka seyogianya para kiai, para ustadz, para ustadzah mampu menciptakan metode pendidikan Al-Quran untuk ibu-ibu yang lagi head, untuk wanita-wanita yang lagi head, supaya bisa tetap belajar membaca kalimat-kalimat Arabiyah. Kartos henteu? Kartos henteu? Dialihkeun we. Ieu mah tantangan bagi siapa? Bagi para kiai, bagi para ustadz, bagi para ustadzah. Harus mampu dong. Ibu-ibu tetap belajar membaca. Kan sama. Dari segi pembacaan yang namanya kalimat Arabiyah mah sarua kabehanana oge. Aitina kalimat Arabiyah nama tina segi pembacaan nama ngan ieu mah lain Quran. Seperti Barzanji kan lain Quran, monang urang maca. Kartos henteu? Da ulah teh kalimat-kalimat Qur'aniyah. Kalimat Quran walaupun kalimat Qur'aniyah adalah kalimat Arabiyah, tapi kalimat Arabiyah belum tentu kalimat Qur'aniyah. Faham? 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 Ah, maknya nunutan faham. Ya terutama ibu-ibu ya sing eces ibu-ibu lantaran pribados menakan seueur kaum ibu anu
wantun nuju head maos Quran. Malah ieu teh seueur pendapat jeung pemahaman saur ustadna cenah kitu. Mengaku ieu teh cenah tina hadis kitu. Padahal dina hadis teu aya kitu. Atawa mengaku eueuh hadisna padahal hadis jelas. Awas ya kaum ibu ya. Jadi Islam tidak mempersempit pendidikan, justru Islam mendidik supaya sebagai muslimah lebih banyak berpikir, mencari solusi-solusi baru, akhirnya semakin pintar. Bere head ku Allah, tidak berhenti belajar membaca, tapi kita alihkan ke sini. Termasuk ya permasalahan anu berat di Indonesia teh masalah murang kali sakola. Tatkala pendidikan ilmu agama, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, siswi-siswi anu nuju head seringkali aya kasus dipaksa ku ustadna untuk membaca Al-Quran, atau lagi TPB, THB meureun baheula lagi ujian di dia ayat tes baca Al-Quran, menulis Al-Quran. Nah seyogiana ini tuntutan bagi siapa? Bagi Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Kartos ente. Jadi kudu aya naon namina teh kanggo tes bandinganana kudu aya. Ayeuna pribados can pati mangihan, sehingga seueur ka pribados anu tumaros kumaha cenah bapak da keukeuh ieu teh nuju ulangan teu bisa ngajawab, bapak mah haram geus sakitu. Erek we Allah jeung Rasul dudenge ku maneh pek tuturkeun atuh mung heuh silakan mah kumaha maneh nah enteng pan nya bapak da abdi teh susah teuing atuh ka ditu ka menteri itu, ka menteri agama sina badami sareng menteri pendidikan usulkeun kadahna teh para alim ulama lewat MUI daerah masing-masing mengusulkan se-Indonesia. Pertama diusulkan ke Menteri Agama, sangkan diusulkan ke Menteri Pendidikan, ya, harus mampu membuat teks pertanyaan bandingan bagi siswi-siswi yang head. Kartos ente da teu bisa ngajawab, dek kumaha ngajawab namanya menang. Wah cenah ieu mah darurat, aya jelema nu ngomong kitu. Darurat naon da ieu mah keur nyaritakeun ijazah. Da ieu mah dunyawiyah atuh. Tidak lebih penting daripada akidah, tidak lebih penting daripada agama, tidak lebih penting daripada keselamatan yang hakiki dan abadi. Kartos ente. Bukan masalah bahaya ieu mah, bukan, beda deui. Lamun darurat nyangkut jeung masalah bahaya. Masalah bahaya ieu mah lain deui. Ai masalah bahaya mah pek jalankeun darurat kayaknya. Contoh masalah bahaya, contoh seperti dokter ngaoperasi apa ngaruksak ngaoperasi. Ieu bahaya lamun teu dioperasi, pengobatan ieu pan jadi menang. Dokter lalaki tuh lajeng ngubaran awewe hatta dibuka pelebah vagina, dibuka pelebah farji, memang dirinya nu harus diobatina dengan memakai yang mahramnya tuh dirinya aya mahramna dihadirkeun nah carogena nah saderekna tuh mahramna
dina pelebah tetek nak kedah dibuka ya. Walaupun dokternya dokter laki-laki, dina pengobatan aya rukhsah, dina pengobatan aya rukhsah. Ngan ulah nepi ka ayeuna sakit perut tuluy, coba tolong buka teteknya, ulah dugi ka kitu ya. Tapi dokter kita insya Allah tidak Bapak dokter enceng insya Allah tidak. Tenang Bu, tidak. Mentang-mentang sakit kaki harus dibuka celana semuanya sok sanao sok aya kadang-kadang anu cunihin gitu. Insya Allah mau menceritakan tentang hukum. Nah, di mana bab pengobatan anu matak bahaya jadi penyakit jeung sabangsana aya rukhsah tina agama, mangga dikeureut, mangga maot geus dioperasi teh keun badan niat teh lain ka bunuh teu dianggap jelema ngabunuh. Henteu. Memang caranya sudah benar, menurut ilmu kedokteran sudah dijalankan, pengobatannya sesuai dengan yang diharuskan. Mati sudah urusan mati, urusan sembuh bukan kita yang ngatur, Allah anu nangtoskeun. Paham? Ibu paham? Wanya nunutan paham. Itu bagus. Balik deh kanu tadi nyarioskeun istri anu jadi kedah aya kumacana usulan-usulan permohonan di para alim ulama MUI. Iya MUI jagona ya, Majelis Ulama Indonesia contoh kecamatan, terus maju ke Majelis Ulama Indonesia kabupaten, naik lagi ke Majelis Ulama Indonesia provinsi, akarak naik ke Majelis Ulama Indonesia pusat. Nah dari sana baru dilimpahkan ke Menteri Agama, dari sana baru ke Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan mah teu ngatur agama. Henteu. Matak Menteri Pendidikan mah lain ajengan ge teu masalah, ngan Menteri Agama keukeuh kudu ulama. Kudu ulama. Pak. Menteri Agama ulama ge geuningan aya nu korupsi. Ari maneh lamun Menteri Agama wae geus korupsi geus sakitu, ari maneh lamun ulama wae geus korupsi heueuh ning teh apal ganti we lah ayeuna mah keun bae teu kudu ulama-ulama beuki edan ya. Beuki naon? Beuki edan. Da pribados mah satuju keneh ulama nu korupsi da. Daripada lain ulama naon sabab sakorupsi na ulama mah tukang salat aya dakwahna dipake meuli mobil meureun aya paragi ngajina karti henteu. Lamun dipake masjid teh dipake itu pasantren jeung sabangsana jadi ilmu menajan menang maling oge kan aya untungna kan, aya kan. Coba lamun korupsi, coba lain ulama, coba bayangkeun keur mah lain ulama korupsi duitnya beak dipake manehna pribadi dipake ngagelar wayang golek dipake zina lacur jeung sabangsana perselingkuhan anu teu keruan nepi ka kiwari tuh ridho mana sok? Da ulama masa goreng-gorengna dipake nyeun masjid matak cenah aya kasus ulama nu korupsi teh da dibagikeun cenah ka majelis ulama. Jadi dibagikeun ka majelis ulama sadaya lain majelis ulama tidak tahu apa-apa.
Tapi cek pribados lamun nilik punten pribados lain ngabela, tapi memang hak lamun sek ieu terjadi ayeuna aya istilah dana abadi walaupun hanya isu kan kita tidak tahu. Orang temenang ikut-ikutan karena permasalahan ieu ini masalah besar. Walaupun iya untuk dijadikan tafakur ke orang, tapi emutkeun ceuk lamun ieu dana abadi dana umat teh kan untuk umat lagi. Sanes kitu punten pribados komentari, kalau memang untuk umat lagi terus dibagikan lagi kepada para alim ulama MUI untuk umat lagi, kira-kira bener tuh? Dibikin pesantren untuk umat, bikin masjid untuk umat, saya kira tidak bisa disebut korupsi seperti korupsinya mereka anu dipakai pribadi. Abang baturna pakai mah lain gitu. Orang perlu berpikir panjang, ini dipakai apa? Maka sejelek-jeleknya ulama walaupun korupsi, tapi ingat yang diambil bukan harta milik pribadi, tapi yang diambil adalah harta milik umat, terus dibagikan lagi untuk umat lagi. Bikin masjid kan benar untuk umat, bikin pesantren kan benar untuk umat. Saya beliin mobil terus saya pakai dakwah ke sana kemari untuk umat juga, cek pribados bener eta mah. Walaupun secara prosedural ieu menyalahi aturan umpamana, tapi fil haqiqah dina hakikatna bisa bener. Dina hakikatna bisa bener. Jadi pribados teu bisa macem-macem. Teu bisa. Kartos henteu. Walaupun mungkin saja salah, namanya manusia mungkin saja salah, walaupun ulama mungkin salah, tapi ingat jangan disamakan dengan umumnya orang-orang yang tidak berilmu. Paham tuh? Jangan disamakan dengan umumnya para pejabat yang bukan ulama. Kartos henteu, pejabat anu lain ulama tong boro jadi menteri, jadi lurah sekalipun tuluy korupsi manehanana tina duit KTP dilebok ku manehanana eta mah. KTP nah teu jadi ieu teh geus dipungutan. Si horeng dilebok ku lurah bagikeun ka RT jeung ka RW. Saware sautik RT mah kebagianan lagi gede nama lurah we, camat merada gede meusan masa ruah moal maling beas jakat pamana ieu lain mustahikna da moal sarua moal jeung ulama moal. Ya ulama lamun didahar ku sorangan, opan ulama mah tukang ngaji jeung tukang dakwah, berarti aya umatna tuh. Kumaha lamun yaumul kiamah dikieukeun, sia maling duit saha? Duit ieu umat keur saha? Keur umat ku abdi dianggo Gusti, ditedak ku abdi leres neda, nanging abdi dakwah ka ditu ka dieu tanagana tidinya disebarkeun ilmu ka umat. Mana nu langkung manfaat? Duitna didahar ku abdi, digentosan ku abdi, tah ku ilmu kasadayana abdi moal bisa nepi lamun teu aya sarana ieu. Nya abdi teh ieu teh nya nyanak anu umat, tapi nu umat ieu teh abdi ge termasuk umat. Abdi na ge termasuk umat, geus kitu ku abdi dianggo nyebarkeun Islam ka umat deui. Ku abdi dianggo ngadamel pasantren, ku abdi dianggo ngadamel masjid. Beda deui jeung hak milik pribadi anu teu diloskeun. Eta mah lain deui, lamun maling milik pribadi eta mah lain deui. Bener eta mah. Najan dipake dakwah sagala rupa oge teu meunang eta mah. Da milik saha? Apan ieu mah dana abadi untuk umat. Ingat tong disaruakeun. Jadi orang tidak boleh terkecoh dengan permasalahan anu ayeuna keur hangat-hangatna, terutama beliau adalah
ulama, walaupun menurut hukum dia salah, silahkan, soal dihukum ya tidak jadi masalah, tapi menurut agama belum tentu sama dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kartos ente karpenter eces naon pribados pangna nyinggung masalah ieu hariwang minimal ahli majelis taklim pribados umumna muslimin muslimat hariwang disaruakeun ajengan jeung lain sing nyaho heula titik permasalahanana ieu rame dina koran, rame dina TV, rame dina radio, rame tuluy melecehkan ulama kababad kabehanana, akhirna tuh prestise para alim ulama bisa jatuh karena kesalahan seseorang. Anu salah eta teh mun ceuk ukuran agama can karuhan salah, seperti bener mun ceuk ukuran agama can karuhan bener. Kahartos ente ini kan bukan harta milik pribadi tapi milik umat, tuluy dibagikan kepada MUI para alim ulama juga untuk umat. Itu kalau menurut agama betul, ini kan dana umat, tapi menurut aturan yang berlaku salah. Anda harus dihukum, ya mau tidak mau harus dihukum, ya silakan. Tapi ingat, ini urusan masalah hukum dunyawiyah, tapi urusan masalah salah jeung bener cek agama can karuhan pribados moal pipilueun. Jeung pribados minta ka umat Islam sadayana jangan ikut-ikutan, diem. Lamun urang teu nyaho kudu kumaha? Diem. Nu jadi permasalahan engke ulama jadi awon sadayana. Soalna saha ieu teh menteri agama anu ayeuna gaduh kasus teh sing emut. Anjeunna teh ahli dakwah, anjeunna teh muballigh, anjeunna teh pesantrenan, anjeunna termasuk reng-rengan para kiai, anjeunna teh kitu. Karena orang terang kamana arahanana jeung hakikatna kamana. Ulama mah yeuh beungharna oge, ulama mah manfaat, matang tong iri ka ulama mah. Mun ulama beunghar, mobilna loba, imahna mewah, ulama mah manfaat, dipake salat, dipake ngaji. Ulama mah ari maneh boga imah nya butut tapi dipake HS jeung nonton TV, jadi naon ai si laing? Hah? Jadi naon keur mabutut kata mah dipake molor, dipake modal, dipake nonton TV, jadi naon? Abdi osok salat si laing moal sarua jeung salat ulama. Abdi sok ngaos si laing ngaji beda jeung ilmu ulama. Abdi sok dikir si laing tong sadisaruakeun jeung zikir ulama. Cing ingat tong iri mata ka ulama mah tong iri entong. Sabab ulama gaduh hate anu beda jeung umumna jelema. Pribados tersinggung terus terang kayak ku kejadian ieu menteri agama kajantenan aya kasus seperti anu ayeuna beredar, pribados tersinggung terus terang tersinggung pribados. Sabab ieu mamawa kapuhuleungeun, ieu mamawa kapuhuleungeun komo jalma-jalma anu kafir, jalma-jalma anu sentimen, ieu dijadikan satu bahan untuk meruntuhkan ulama, untuk meruntuhkan Islam, untuk meruntuhkan agama. Tidak, umat Islam justru harus membelanya. Tidak. Tong disaruakeun kade kahartos henteu
mun pribados janten menteri agama nu eta di mana aya kasus kitu pribados mah diaku terang-terangan. Sudah aja kita dibuka tuh persidangan, saksikan oleh semua media supaya didengar oleh semua muslimin. Mun pribados ieu mah pribados teu kudu diperiksa heula, mari saya akan jelaskan bahwa dana abadi ini saya gunakan untuk kepentingan umat. Saya bagikan kepada semua MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang di pusat juga yang di daerah, semuanya kebagi. Itu untuk kepentingan umat, biar jadi jariah. Kenapa harus disimpan di bank yang tidak ada manfaatnya? Bukankah saya yaumal qiyamah mas'ul, saya bertanggung jawab? Mumpung saya punya kekuatan dan punya wewenang, maka saya gunakan semuanya. Pak, Bapak kan ini bisa jadi milik pribadi. Oh tidak, silakan, semua harta saya semuanya punya Allah. Bapak marek dibikin kebehanana. Nu Allah kabehana oge, nu Allah ini untuk muslimin semuanya, untuk umat semuanya. Yakin lamun sakabeh muslimin mendengar karena kata-kata seperti itu akan terharu sadayana. Kalau saya tuh harus dihukum dan diadili, saya rela, karena saya bercita-cita sampai derajat kementerian ini untuk membela umat. Kebetulan ada jalan untuk membela umat. Silahkan harta saya semuanya, nggak usah tanggung-tanggung berapa ratus miliar yang diperlukan. Demi untuk umat sadayana. Yang saya makan kok tidak banyak, yang saya tiduri kasur tidak usah 1 meter juga henteu kasarean. Laras henteu dek dibikeun ke bapak mau dikoretkeun moal. Mun bapak nu jadi menteri agama nak kasempetan emas keur membela muslimin, bagikeun ka kabeh, ka masjid-masjid nu keur dibangun kabeh bagikeun, dikasih habis saja. Oh, Anda menyelewengkan kemana tuh, lihat tuh. Ini kan dana abadi umat. Kalau pingin abadi jangan ditaruh di bank, tidak akan abadi. Jadikan masjid, jadikan pesantren, baru bisa jadi abadi, dan jariahnya bisa sampai kepada tuh yang jariahnya bisa jadi pahala besar. Lamun dituna di bank tuluy nyokotan bungana, nah kalaka yaumal kiamah jadi berwit. Da mukminin anu tara ngabungakeun mah malah hayang eta teh moal bakal teu ridho geus cokotan kabehanana bagikeun. Beres? Beres? Nyakal pribados teu tiasa ngahubungi mantenanana. Namun pribados bisa ngahubungi mantenana rek dibejaan ke pribados. Saya teuing lah. Saya basahin basikeun anu sadayana. Nu Allah kabehana ge lah. Beres. Andai kata toh dihukum mulia kau mulia, geus tenang. Kartos henteu. Kartos henteu. Tapi cek prosedur hukum nu berlaku ini salah. Oh jelas. Dan ingat bahwa undang-undang di kita ada yang sesuai dengan hukum Allah, banyak yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Wajar kalau berbeda nanti antara penetapan hukum menurut Quran dan penetapan hukum menurut negara. Wajar karena negara kita tidak berlandaskan hukum Islam. Tatkala kita mayoritas umat Islam melihat kasus tuluy ini, kasus diproses sampai ke pengadilan, masuk penjara, ingat bahwa ini belum tentu salah menurut Quran dan Sunnah, baru menurut hukum negara, karena negara kita bukan undang-undang Islam. Ingat itu, paham tuh? Kita harus koreksi dulu, lihat dulu matak tong diseruakeun. Kok urang mun milu suudon teu buku-buku jawa daraka we. Nah urang nu doraka, nah ieu teh teu buku-buku batur mah bawa-bawa nang kanyaran, urang jadi doraka. Paham teu? Tak kitu dina nyikapi permasalahan jeung berbagai kejadian. Kembali deui ka nu tadi. Naon tadi teh? Orai setan. Waduh etam
mengkol jauh-jauh teuing. Eta mengkol caritana eta orai di jero manehna ngomong gitu. Ingat deui ai ku eta mah wala kadalah katipeng sia manusia naha sia manusia ajengan beleguk make jeung katipeng naha maneh teh make nyieun kahadean kanu lain ahlina cenah kitu. Wa ma hamalaka ala istina'il ma'ruf min ila ghairi ahli. Nah nyieun kahadean ka lain ahlina, aya dek nyieun kahadean kudu ka ahlina atuh. Aya nyieun kahadean ka setan atuh. Mun urang rek hade ulah jeung setan. Kudu jeung salian setan, sabab setan mah nipu ka urang. Waduh cilaka aing modar sia ku aing dirajetkeun jantung sia ku aing dihakan dikerwes sia walah bingung ajeunana kedah kumaha ieu keun bae lah minta waktu heulana naik ka gunung itu harita anjeunna linggih di pinggiran gunung naik heula ka gunung itu minta heula waktu jor ka mana oge sia jor sia jengan belegu ku aing dibere waktu pokona sia modar deuleu ceuk saha ceuk orai angkat ieu ulama ka mana ke gunung barang eta ulama bade naik ka eta gunung lajeng mantena jumrit ka Gusti yang Maha Suci tidinya mantena mapatkeun ajian kunyam macakeun asma Allah anu agung ya latif ultuf bi bilutfikal khafi ya latif ya qadir as'aluka bi qudratika allati istawaita biha 'alal 'arsy falam ya'lamil 'arsy aina mustaqarra moal dituluykeun doana bisa diturutan cariosna Gusti mugi Gusti ngaraksa ka abdi nun Gusti Latif asma Allah Al-Latif teh aya sirrun minal asrar rahasia anu sangat ajaib mun ya Latif diwiridkeun ku urang kalawan bilangan anu parantos didawuhkeun ku Nabi Masya Allah hayang naon kedeui Gusti mugi Gusti ngaraksa jisim abdi ti ieu setan begitu ayeuna ngadua ku doa eta mantenanana harita ngaraos bingung langit asa adeg jalan parantos buntu lajeng mantenanana naik ka eta gunung tidinya torojol hiji sepuh nganggo jubah nganggo gamis nganggo sorban bodas wajahna kalintang bercahaya nak lajeng mentena sungkem uluk salam dirinya eta sepuh ngaluarkeun hiji daun anu eta daun teh kalintang endah nak luar biasa lajeng eta sepuh dadawuh ujang ka dieu sing deukeut ieu ujang ieu daun buru-buru geura dahar ku ujang gayem ku anjeun geura teureui lajeng eta daun teh teras di kunyah ku eta ulama teras di ku anjeunana ditelen begitu ditelen oh
harita keneh mantena muntah busrat basret eta orai hancur sadayana, hancur eta orai eta bagja ujang anjeun salamet eta teh setan mama dupi mama teh saha dugi ka mama uninga kana kajantenan jisim abdi mama hatur nuhun kuasilah mama jisim abdi salamet sareng daun eta daun naon dugi ka ajaib-ajaib teuing dauh eta sepuh ujang bisi hayang nyaho ieu teh daun teh menang nyokot di surga ngaranna daun tuba gebeg eta ulama ngagebeg geuning ieu mah lain jelema dauh eta sepuh teh ujang mama teh bisi hayang nyaho utusan Allah Gusti yang Maha Suci sabab begitu ujang ngoskeun ya Latif harita Allah ngutus ka mama euneur jang arasna Allah kujeritna ujang teh dugi ka mama sumping ka ujang ieu dipiwarang melaan ujang wasilah tina asma Allah ieu teh tuh asma Allah ya Latif teh ya. Jadi dina Quran dina sunnah pinuh ku jimat hayang cager tina naon aya kabehanana tinggal urang daek ngalapna tinggal urang daek ngamalkeunana ngan ati sing yakin pinuh ku parasaan wallahu a'lam bissawab. Moga ieu tempat barokah, moga-moga praktekna di klinik Dafa ieu nyanak rahmat sareng keberkahan oge janten lanong ka setiap anu lalanong ka ieu klinik 24 jam. Urang iring ngadoakeun urang sadayana nya. Hayo urang ngadoa ka deui sing deukeut. Hayang teu doa nu tadi. Ulah tuh. Tukang hees dibere doa. Riuh. Misah ibu-ibu, misah ibu-ibu, misah. Ibu-ibu misah ka ditu. Ibu-ibu misah ka ditu. Sono, ibu sono. Terus